Alin bihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatwa alim qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ilmihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa anil Bara landen caritaakeun saking Bara ibni Azib, Bara kang putrana Azib radhiyallahu anhuma muga tinggal bendu sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Bara bin Azib. Qala ngadawu sapa Imam Bara karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti nahiyata sabbi ini aplikasinya di Shopee itu jajaran Shopee itu jajaran ya'ti nahiyata sabbi wa yusawwi baina suduril qaumi wa manakibihim wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna ala saffil awwali. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'ti nakani sapa Kanjeng Rasul nahiyata saffi ing jajahane sop wa yusawi lan madaakeun sapa Kanjeng Rasul baina suduril qaumi ing dalem antarane pira-pira dadane kaum wa manakibihim lan pira-pira bahune kaum wa yaqulu lan ngadawu sapa Kanjeng Rasul la takhtalifu ojo pada sulaya sira kabeh patakhtalifa maka dadi sebabe sulaya apa kulubukum pira-pira atine sira kabeh. Innallaha ta'ala satune Allah ta'ala wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Allah iku yusholluna pada maparin rahmat kabeh ala saffil awali ing atase wong kang manggon saf awal. Kitunya diriwayatkan di Imam Bara Imam Bara bin Azib. Ya, beliau berkata atau ngadawu ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti nahiyata saffi gitu. Jika akan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi sisi saf ya'ti nahiyata saffi sisina wa yusawwi baina suduril qaumi ya untuk menata dada dan pundak orang-orang ya jadi supaya rata wa yusawwi baina suduril qaum wa manakibahum wa manakibihim tapkeun ngapa suduril qaum jeung pirang-pirang tak-tak supaya rata wa yaqulu jeung nyarios ya Kanjeng Rasul la takhtalifu ulah sok nyulayaan maraneh kabeh
ulah sokna bedaan maraneh kabeh. Naon sababna patah talipa maka da disebabna eta perbedaan teh naon qulubukum non hate-hate maraneh kabeh ya tah talipa teh bertentangan eta teh ngajadikeun sabab kana bertentanganana pirang-pirang hate maraneh kabeh lamun teh mah non beda-beda atau nyulayaan dina jajaran. Innallaha bahwasanya Allah wa malaikatahu jeung pirang-pirang malaikat Allah malak-malakna Allah eta yusalluna pada mere rahmat kabeh ala safil awali ka jalma anu cicing dina tempat anu pangawalna. Itu maksudna mang mentakeun hampura yusalluna di dieu mah nya ka jalma anu cicingna dina saf awal. Wa qala lan ngadau sapa Kanjeng Rasul atau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sawu suku pakum fa inna taswiyatas sukufi min iqamatis sholati. Wa qala lan ngadawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawu padanan madanakeun sira kabeh ngaluruskeun mada suku paku ming pira-pira sop sira kabeh sop kieu ya kan ada hareun sop ya sop jajaran fa inna taswiyata sukuk maka sanyana non madaakeun atau ngaratakeun pira-pira sop eta teh nya jadi hobat ngapadina iku min iqamati sholati satengahna saking ngajenengakeun salat. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios sawu sok luruskeun kumaraneh kabeh suku pakum kana pirang-pirang sop aranjeun kabeh jajaran aranjeun kabeh lempengkeun luruskeun ulah paseng sol di tetah talibnya ulah nepikeun ka jadi paseng sol nyulayaan atau bertentangan kesarua eta teh nyebabkeun hate-hate jadi bareda jadi non ngaran teh beda pendapat. Fa inna taswiyata sukuk tah sanyana nyaruakeun pirang-pirang jajaran eta tetep dina satengahna nangtungkeun salat. Wa qala lan ngadawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rusu udomah rusu suku pakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi fawalladzi nafsi biyadihi inni la ara syaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annahu al-adab. Wa qala lan ngadawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rusu kana firman tepat kana dawuhanana rusu nemune sira kabeh suku pakum ing pira-pira sop sira kabeh wa qaribu lan marakakeun sira kabeh ngadeketkeun bainaha ing dalam antarane suku wahadulan ngancerakeun sira kabeh bil a'naqi kalawan pira-pira bulu fawalladzi maka demi zat nafsi utawi awak ingsun iku tetap biadihi kadawe kuasane zat ini satune ingsun iku la'ara yakti ningali ingsun asyaitona ing setan
yadkhulu hale melebusi atau manjinge sapa setan min khalalis saffi saking sela-selane sop kolak kolongtang ka'annahu kaya satune setan iku alhadapu cempe non cempe non cempe anak me wa qala sallallahu alaihi wasallam rasul rusuk ratakeun kumaraneh kabeh suku pakum kana jajaran nya ratakeun jajaran maraneh kabeh wa qaribu jeung deketkeun kumaraneh kabeh painaha antarana suku jajaran wahadu bil a'naqi ratakeun pundakna gitu fawalladzi nafsi maka demi zat nafsi anu jiwa kaula aya dina kawasana yadihi inni la ara syaitana yadkhulu min halali safri ka anahul hadku gitunya. Jadi sanyana kaula ningali asyaitana eta kasetan yadkhuluna eta asup eta setan teh min halali saffi dina lorongkrangna jajaran ka annahu kaya sanyana eta setan teh eta al hadku me anak me wa qala lan ngadawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istawu tastawi qulubakum wa tamassu tarahamu qala syarihun tamassu yakni tamazaju bis shalat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nyarios istawu pada ngaratakeun sira kabeh atau aranjeun kabeh sok ratakeun tastawi maka jadi rata rapi naon rata sarua akur lah nya naon qulubakum pirang-pirang hate maraneh kabeh nya jadi digantungkeun kana jajaran namun jajaran bengkok berarti hatena bakal barengkok. Amun jalan lempeng tangkos pakara lempeng astawi qulubak wa tamassu tarahamu gitu insyallahnya kalian tarahamu bakal saling mikanya tarahamu bakal saling berhubungan tamassu maksud saling berhubungan saling mikanya ya lamun tah teh mah dibere jajaran anu teu barengkok ya jadi kudu lurus eta padilahna langsung kana non kana hate tamasu tarohamu nya berhubungan jeung saling berkasih sayang ya saling mikanya Kala bahkan cek non syari tamasu pada ngahubungkeun maraneh kabeh tawa nganggon anggepokan ambokaken enggap anggepokaken ngahubungkeun maraneh kabeh yakni ngarapetkeun ya sapa Kanjeng Nabi tamazzahu ya bisolati ing dalam salat pada mepetok ya tamazzahu pada mepetok sira kabeh bisolati ing dalam salat
Imam Soleh nyarios yakni bercampurlah kalian dalam salatnya, tamasu yakni tamazzahu salat. Jadi hubunganlah urang hubungan jeung jalma anu hubungan deui jeung jalma anu keur salat gitu supaya non bisa nyambungkeun hate ya wasilahna salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aqimu as-sufufa fa innama tusaffuna bisufufil malaikati wa hadu bainal manakibi wa suddul khulala wa layyinu bi aidi ikhwanikum wa la tazru uruhatin lisyaitani wa man wasala saffan wasalahullahu ta'ala wa man qata'a saffan qata'ahullahu azza wa jalla. Adau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akimu ngadegakeun sira kabeh as-sufufa ing pira-pira saf. Bain nama maka satune tusapuna baris sira kabeh iku bisupupil malaikati eta kalawan pirang-pirang sope pira-pira malaikat. Wahadulan pada nun ngancerakeun eta yang ngaratakeun nya. Bainal manakibi ing dalam antarane pira-pira bahu. Wasudu lan pada nun buntune sira kabeh al-khulali ing sela-sela sop. Walayinu lan ngalemesaken sira kabeh bi aidi ikhwanikum kalawan pira-pira tangane dulur sira kabeh. Wala tadaru lan ojo pada ninggal sira kabeh urujatin ing pira-pira ganggangan disyetani karena setan. Waman wasolah sopan wasolahullahu ta'ala waman kota sopan kotahullahu ta'ala waman lan utawi sopa wong iku wasolah nemu nyambung sopaman sopan ing sop wasolah maka nembahi huing kebagusan sopa Allah Gusti Allah. Waman lan utawi sapa wong iku kotoa menggatakeun sapa man sopan ing sop kotoa maka menggatakeun hu ing kebagusan sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla. Kitu Nabi sallallahu alaihi wasallam nyarios qala sallam aqimu adegkeun umaraneh kabeh as-sufufa jajaran ya sop fa innama tusaffuna bisufufil malaikah karena sanyana ngaratakeun antara pundak kalian dan isilah sela-sela sopna yusaffuna bisufufil malaikah gitu walayinu wala mana ya ulang bener gitu. Wahadu jeung ratakeun antara pundak maraneh kabeh. Wasudu kitu nya eusian al-khulala kana kokosong dina jajaran. Walayinu kitu. Leuleuskeun hate maraneh kabeh bi aidi ikhwanikum. Bi aidi ihwanikum di antara dulu-dulu mananeh kabeh wala tadaru ulah nepikeun ka merek kesempatan ulah nepikeun ka merek kesempatan ngieun celah gitu ulah nepikeun ka ngantep non kurujatin kana pirang-pirang lawang disetani keur setan. Itu jadi kudu raketnya. Waman wasola sawe jalma nu nyambungkeun atawa menyambung sop sopan kana sop jajaran wasolahullahu ta'ala maka Allah nyambungkeun. Sebalikna waman kota sawe jalma nu menggatkeun eta si jalma kana jajaran kota Allah maka Allah menggatkeun kana kabagusan.
maka menggatkeun ka manehanana maka menggatkeun Gusti Allah kana kebagusan ka manehanana azza wa jalla. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu kalimat ini hadisnya ini mah disalah kadua. Wa an Anasin jeung dicarioskeun Anas ti Sayyidina sahabat Anas radhiyallahu taala anhu moga tinggal mendemu kami garido. Anu ka Sayyidina Anas qala dawuha ngadawuh ya sahabat Anas qala kana dawuhan nyarioskeun Kanjeng Rasulullah SAW nyarios sapa Rasulullah SAW akimu supupakum adegakeun sira kabeh supupakum ing pira-pira sop sira kabeh adegeun ku maraneh kabeh kana jajaran maraneh kabeh watarasu jeung pada ngaluruskeun maraneh kabeh fa ini maka satune ingsun maka sanyana kaula ara kaula ningali kum kamarne kabeh ya ing sira kabeh min waroi dohri min waroi dohri kana kaula ningali kamarane nya dari balik punggung kaula nya di satu kangen kaula ningali arah sadanya jadi imam itu antara non ngaranna teh lurus jeung teu arah jadi bahasanya mi waroi nya kaula ningali kamaraneh kabeh min waroi dohri nya di satu kangen kaula pakana ahaduna maka sanyana maka ono sopo non ahaduna salah saji ingsun sadaya iku yalziku jadi hobat dina kananya eta non nemoakeun sapa ahad mangkibahu ing bahune ahad bimangkibi sahibihi kalawan bahune kancane ahad wa qadamalan delaman ya si ahad bi qadamihi kalawan damelane ya si ahad ing tawis tutuk wis rampung tutup pangandika beres katanya. Maka salah seorang dari kami menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan telapak kakinya dengan telapak kaki temannya. Intaha ia beres ya di salah anu kadua wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam kasiman kasiron atuh dilukotan namanya insyaallah kasapa walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW pangeri salah katilu nya pikeun naon ieu dorongan nya pikeun dorongan motivasi untuk melaksanakan jamaah isya jeung subuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hidayah ya.